misalnya Mang Haji ayeuna ka Jakarta babarengan jeung artis dulu Mang Haji teh kabita bae kadelna kasep bae Mang Haji misalnya babarengan jeung Ratmi B29 kadelna kasep bae Mang Haji emang nyaho ka Ratmi Mang nyaho atuh sabeca sorangan panjana mah kasep bae kadelna hajo ka Uzbekistan awewe nu sakitu garilisna neuleuh Mang Haji teh kadelna kasep icing di mana bae kadelna kasep icing di mana bae kadelna ganteng ngahiji jeung saha bae panghebatna pangmencrangna bae billahi minasyaitonir rajim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin al-ayat wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq al-hadis. Langkung tipayun orang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in asbat tabi'in. Al-mukarramun, para alimil ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, bil khusus kekersana ajengan anu ti Jakarta. Ongko Jakarta tapi bahasana Sunda. Cakula ieu pasti Jakarta tempelan. Tempel. Sebab bahasa Sundana akrab. Itu sedak goreng ti Subang. Waktu mengkonon ya. Kurang doakeun mudah-mudahan anjeunna dipanjangkeun umurna.
pasihan kakiatan ku Gusti Allah dalam rangka negakeun agama Allah. Oge ka para qori nu kaleresan aya rerencangan simkuring tadi ngaos, kurang doakeun qori-qori mudah-mudahan dipasihan panjang umur. Tamu urang nu teu seberang nu geus teu asing deui nu aya digigireun katuhu kula Profesor Dr. Kiai Haji Supendi AF, terkenal nyana di dunia solear Cisoka. Alhamdulillah eksis. Kumna nu haladir di dieu aya ketua, aya wakil, aya perangkat-perangkatna termasuk Amin Rais. Alhamdulillah araraya nyana kasorot ku sinar Kangjeng Nabi, asal keur muludan kasorot balik pareum deui. Iyalah tapi aya tamu anu luar biasa ya. Ini Madura, istrinya telah meninggal dan dia sekarang usahanya eksis. Kesini bukan semata-mata mau maulidan, ada yang dilihat. Mungkin yang mana nanti bilang aja Pak Haji ya. Ada saya di sini, murid saya umurnya 17 dibalik. Ngarasa ngora bae meureun nyananya. Asal diberi 50 tahun bung. Hayangna 17 sudah 17. Teu boga rarasaan meureun nya. Kalayan inayah ti Gusti Allah, alhamdulillah. Urang neruskeun lalakon nu kamari. Kamari urang maulidan bahwa Kangjeng Nabi teh dilahirkeun tanggal 12 Rabiul Awal, bertepatan jeung penyerangan Raja Abrohah nu dipimpin ku Abu Rigol untuk menghancurkan Baitullah, sebut tahun gajah. Tuluy Kangjeng Nabi diutus di Mekah umur 40 tahun. Tuluy Kangjeng Nabi hijrah ke Madinah. Di Madinah berjuang Kangjeng Nabi 10 tahun. Di Mekah sabada diutus 13 tahun. 40 jeung 13 sabaraha Haji? Cepet ini ada hujan. 53 jeung 10. Bener ente sih si budak ieu. Aing mah asal tepatnya percaya hitungan. Jangan mengitungna sok salah. Kamari ditanya bapana Kangjeng Nabi Yusuf, Ibrahim. Wah. Teu beres ya mah. Barang kedua kali Ayub. Wah. Mah kudu dibawa ke grogol. Masya Allah, Masya Allah. Jadi 63 tahun wafat Kangjeng Nabi Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Hijriahna tahun seberapa? Cepet atuh kamari kan sekarang sabaraha poe. Culat cilik kene bae. Wafat Kangjeng Nabi umur 63 tahun. Tahun Hijriahna tahun sabaraha? Masya Allah. Isi udah ngaji naon atuh. Ya Allah kamari. Atuh eta di Madinah sabada hijrah sabaraha tahun. 10 tahun Madinah.
parah jasa parah. Atuh hijrah di Madinah berarti nyana kakarak ngamimitan tahun. Geus tahun 10 akhir berarti 11. Tah seperti eta lah. Nah, lamun tahun hijriahna tahun 11 wafat Kangjeng Nabi, Masehina tahun sabaraha? Bener teu? Rada bener ada setik. Kelempeng ya ieu. Masya Allah karim. Tah eta lu perlu diingat kurang sejarah anu luar biasa. Pada tahun 580 Hijriah Islam mulai pudar deui lantaran Bizantium mulai hudang di tahun 400. Persekongkolan Amerika jeung multi nangis mulai walaupun can dibentuk. Israiliyah Yahudi geus menguasai Aqsa, direbut Masjidil Aqsa nu dibangun diperbaharui ku Sidina Umar, dijadikan gereja. Masya Allah. Maka saat eta seorang sultan anu gagah menjadi Imamul Haramain, ngaranna saha? Imam mun boga murid 100 kos kieu kabeh maninggeussan aing mah. Ya boga murid 100 kos kieu kabeh maninggeus tah bubarlah pondok bubar. Beletnya sebelet. Meureun usia oge meureun nya. Meureun usia ieu makin kolot makin kadina geus kudu di jerona mah alah. Geus diusiran bae ku pamajikanna ge. Jabatur mah batur muki kolot teh biasa anu di jerona mah masih eksis. Tapi ieu mah tawadu. Geus lanapa. Manfaat. Pamajikanna geus bosen deui. Jajamu berbagai jajamu. Geus temempan. Obat berbagai obat temempan. Mangade beaks. Aya nu mere resep. Cak nu mere resep make mangande. Nya neangan ka unggal tangkal aya meureun 2 karung mah. Eleh bobule mah. Oh deui pamajikan haju mau belati. Yo mending dipotong we. Inget-inget ka dongeng eta teh nu sok dicarekan bae. Salah dicarekan bae ku pamajikanna. Asal datang diparekan, asal datang dicarekan. Lah jakna aing geus kieu bang. Hirup. Ka kebon kirai, kabaran aya kuya. Potong hulu kuya. Teu dan diluhureun meja, tutupan ku turub saji. Diantep ke nyana keluar. Pamajikanna nempo naon ieu? Barang di deuleu. Innalillahi. Ieu kakak kunaon jadi hantem-hanteman kieu. Atuh marah mah marah bae mah dipotong kieu naon harapan aing. Tapi pamajikan ge nyana henteu haju gegeraan marah jeung ceurikeun teu dipandang geula. Paingan nyahoan bae cek nya aya mataan. Orenganan. Jaya irungan segala. Aya letahan paingan cek nya ieu. Masya Allah nyahoan bae nya ieu oreng mata aya. Tololnya we tolol. Aduh, barang datang salakina teh diasupkeun deui ka dinya. Langsung nya ngagedepret langsung. Ka, kudaon? Atuh kula sanajan marah bae ge tah mah watek ka. Ulah aju hantem-hanteman. Lah, salakina teh bonganna. Boga duit marahan bae teh. Can ge nyandung geus bebeakan marah. Geus ka ulah sok kikituanan ka. Eta aduh
kahayang kula mah kula marah ge hook ka eta. Eta kunaon dipotong. Lah bungana. Anjir kan tuh ieu cek salakina. Tunggul na kene. Aya. Nanyakeun tunggul. Teu beres. Hayu cenah turang ka kamar, hayu sugan aya tunggulna, hayu. Langsung ka kamar biasa nyana happy-happy. Ceknya nak aja tunggulna ge panjang kene. Katipu. Nyana bareng hudang teh. Teu mah lain-lain wae huluku ya paingan. Atuh marah deui nyana. Masih deui. Salah atuh bola bebenya nya. Bola bebeja huluku ya. Ah. Lalakina modal Haji Pendi meureun nya. Mukakeun rahasia bae. Teu buka akal. Guys, balikan deui. Nah, ieu tahun 580 seorang sultan ngaranna saha Haji? Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi. Ingat ka Salahuddin Al-Ayyubi waktu orang ke Mesir. Beuh, Haji Pendi di Mesir pohar. Asa panghebatna bae meureun nya. Pan urang Mesir mah sebenarnya garagah, garelis. Nyeleunyana. Asa bebeneran di solearna teh asa bebeneran. Ngan peda buntutan doang. Aduh Gusti Allah. Nah, Salahuddin Al-Ayyubi nyana ceramah di Mekah, ceramah di Madinah, nu diceramahkeun kebersatuan umat Islam lantaran Aqsa berubah tina masjid nu dibangun diperbaharui ku Sayyidina Umar menjadi gereja. Urang rebut kembali. Eta umat Islam Madinah, umat Islam Mekah, tamu-tamu munggah haji, setuju kabeh. Tetapi kan kesulitan kumaha ye carana ngumpulkeun jelema sadunya. Maka Sultan Salahuddin Al-Ayyubi nyana nyieun sayembara saha anu bisa ngalunkeun siiran-siiran jeung pujian-pujian ka Kangjeng Nabi bakal dijadikeun nomor 1 pemenang nomor 1 nomor 2 bakal diberi hadiah. Wah, Yaman nyieun, Turki nyieun, Mesirna sorangan nyieun, Irak, Iran, wah beh nyararieun. Naon kitu ngaranna? Siiran-siiran. Langsung ditilai tina sekian puluh nu menang adalah Ja'far Al-Barzanji. Eta teh anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nurin anta iksiru wa ghalli anta misbahu suduri ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawat ya Nabi salam alaika. Ada sorana resep asa ngadenge galedeg. Salam alaika salawatullah alaika anta samta syamsun anjeun Muhammad lir teu beda jeung panon poe caang anu luar biasa. Bahkan ngaleuwihan ti panon poe mah ngan sakadarnya angan alam jagat raya. Subuh riem-riem jol panon poe, ya Allah beungit Haji Pendi anu okos disolear kadeuleu, beungit Haji Rusdi ge kadeuleu nu sakitu kasepna maksudna okos cepot. Haji Rosidi masyaallah Robi Sugara bey
ngan eleh jangkung, eleh mancung, eleh gede sama ngaranna lain. Haji Masuri Masya Allah lamun dideleu kurang pohara jasa bobogohan beak mobil hiji. Batur mah jantilok kayak boga bobogohan tilok beak mobil hiji. Ya mau bobogohan pleng bae spion eueuh. Balik kadinya ditanya ku Haji Wati spion ka mana lah budak nabrak. Ya nabrak mah tilok dua ieu dua kabeh. Ya Allah ya Rabbi menang saminggu sen eueuh. Cak Haji Wati aya sen ke mana sen ieu tabrak deui bae. Emang dipake ku saha budak ngaranna ge lah cek cenah teh sen eueuh. Masyaallah karim. Tilu eueuh setirna. Ketilok aya nu kitu bobogohan jeung setir-setirna. Kaopat kali leumpang suku cak Haji Wati ka mana mobil. Lah jual cek cenah teh. Sejarah luar biasa eta. Masya Allah, ada bajingan jasa tuh. Hah, padon poe nyorot ketingali, nu kasep ketingali, nu goreng ketingali, gelis ketingali, beke ketingali, gendut ketingali, kuabeh boro-boro manusia, munding hewan segala rupa ketingali, jarum potong ge ketingali. Kangjeng Nabi mah lain eta. nyorotna datang ke ayeuna nyorot ke kampung Cilongok. Masya Allah Haji Patin kasorot ku sinar Kangjeng Nabi kaset. Alah siapa hasud sama Haji Masuri kasorot ku Kangjeng Nabi banyak ngayakeun muludan encan dibubarkeun geus nyen panitia deui resep jasa meureun jananya aya leuwih namanan kitu ge meureun. Ya Allah ya Rabb ieu kasorot di dieu coba di dieu ieu kasorot ku sinar Kangjeng Nabi ieu di dieu ieu kasorot ku sinar Kangjeng Nabi. Ya Allah ya Rabbi berkatna dipanggul diiring ka ditu. Ya Allah cek kula rame-rame naon kuda keur ngobrol bajeng pamajikan pisan rame-rame naon si budak rame-rame barang di dieu gorenganan ieu lembur kuring pohara ieu berkatna parahu aya kula mah geus kepakana saminggu ieu mah dek jualan belah pokona warung dibawa ka ditu warung. Ya Allah ka pondok ku jalanna mun aya jalan mandek ieu naon ieu kasorot ku sinar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lain sakadar eta sorotan Kangjeng Nabi mah tina bodoh jadi pinter, tina teu nyaho jadi nyaho. Masyaallah karim. Kita teu wau ka Allah jadi wau. Basyira wa nazira. Sorotan Kangjeng Nabi nu paling indah bisa mindahkeun tina bodoh kana pinter nu paling indah sekali tina neraka ka surga. Dipindahkeun ku Kangjeng Nabi nu bakal jadi ahli neraka ku iman ka Kangjeng Nabi surga lain lalagaan. Pemindahan Kangjeng Nabi nu luar biasa. Ya Allah ya Rabb. Tentara Amerika nu kamari perang jeung Irak. Ratusan bahkan ribuan kasorot ku sinar Kangjeng Nabi. Mun kukula dicaritakeun wasilah di Amerika loba lu asup Islam wari muludan besar-besaran ribuan manusia ieu sorotan sinar Kangjeng Nabi. Ieu karim pohara jasa. Lamun di Soviet Moskow ayeuna Islam anu luar biasa lobana maulidanana ribuan manusia. Lamun urang ningali tadi 212 alumni jutaan manusia sorotan sinar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabara juta manusia nu kamari leumpang nu tadi aya di Jakarta. Ya Allah ya Rabbi lamun lain sinar Kangjeng Nabi nyorot mal bisa capek. Tah iyalah sinar Kangjeng Nabi mindahkeun tina bodoh kana pinter tina bengko kana lempang nu paling indah tina neraka ka surga. Urang di dieu diuk hayang pindah urang teh embung cicing di neraka dipindahkeun ku Kangjeng Nabi melalui maulidan ieu urang ngageser tek urang Cilongok teh jadi ka surga. Urang Cilongok ulah ka amin ieu urang mana? Urang Cilongok. Urang Cilongok pindah ke surga. Ulah makan aku, ieu urang mana?
Ulang dek amanat ke malaikat Ridwan, yang satu jangan dulu pakai ada syarat-syarat. Cilongok mah tanpa syarat ada suka surga. Emang loba kolot urang gitu surga. Tapi itu jelas dipindahkan melalui sinar Kangjeng Nabi. Ialah anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nurin. Mun dijelaskan ku urang eta pohara anta iksir wa goli. Aduh, setengah satu cuaca geus teu bagus. Kebari lanjutna iksir ya. Ya, carita iksir. Kebari urang malam ieu malam mana ya? Senin. Terus asa ngaji malam Rebo. Malam Kamis di mana? Nah, kayak orang cerita iksir di Asem. Sebab ieu geus teu mendukung hujan. Terus teu geus peuting kayak orang nyaritakeun iksir. Tegor kula beusi pohong kayaknya. Tanggung gua atuh geus setengah satu. Waduh. Sok jasa meureunana juri Cisoka datang meureunnya. Anta iksiru wa ghali. Masya Allah. Aya hiji kayu ngaranna kayu iksir. Kayu iksir eta disarupakeun Kangjeng Nabi ka kayu iksir, nu manta Kangjeng Nabi disarupakeun ka kayu iksir lain sambarangan kayu. Anta iksiru wa ghali, kayu iksir. Masa Kangjeng Nabi disarupakeun ka kayu iksir lamun lain kayu iksir boga keistimewaan. Deh. Haji Pendi mah mamawa kayu teh paling ge kayu kaoka tiruan. Aya deui kayu teh nya nama menang di Pakulonan teh lain Pakulonan, non garah di kulon teh ujung kulon. Paranti anti orai. Mantap alhamdulillah di pondok eueuh orai lantaran nyana boga antina. Sok ngagendam. Kadang-kadang nyana ngarupa orai. Pemajikan kagetin. Isi orai di dia. Barang dilenget-lenget, ih jadi masalah laki. Mantap kulit dage kuari hampir kos orai kulitnya. Iksir. Ya Allah ya Rabb. Keistimewaan kayu iksir. Lamun urang dagang nyekelan kayu iksir dagang naon we untung bae. Lamun urang nyekel kayu iksir, urang jadi pejabat, kajen teuing sakolana SD, hayang jadi presiden jadi iksir. Lamun urang beungeut jore, pas aja pendek lagi, beungeut perang. Nah, kuari hayang kawin. Yes! Beak geus tah geulis geus tah. Beak tah geulis geus tah. Kan lamun urang nyebut ge mah itu geulis da we. Geulis biasa-biasa bae. Itu tuh, nah itu mah gelis rada luhur. Tuh itu tuh tiung koneng tuh, beuh itu mah gelis dak luhur tah. Itu tuh nu tiung bereup. Oh, itu mah beak geus mah gelis. Tah, lamun aya awewe gelis aju dia kawinkeun jeung Haji Pendi nu panggalana berontak kula. Maksudna teu satuju. Masa beungeut jeung gelis. Nah, teu kudu dipelet lamun boga kayu iksir. Kadeulina Mang Haji teh kasep bae. Kadeulina ku sasaha bae ge kasep bae. Kulum. Lain kulum Mang Haji mah ya Allah kulum bego. Payah jasa ya. Otakna ya SDM-na ya Allah. Mang Haji ieu walaupun nyekel kayu iksir. Misalnya Mang Haji ayeuna ka Jakarta babarengan jeung artis deuleu Mang Haji teh kabita bae. Kadeulna kasep bae. Mang Haji misalnya babarengan jeung Ratmi B29 kadeulna kasep bae. Mang Haji. Hah? Emang nyaho ka Ratmi? Mang nyaho. Atuh sabeca sorangan pan nya mah. Kasep bae kadeulna. Mang Haji misalnya ka Uzbekistan kamari kan garilis jasa di Uzbek. Bih, eta orang Uzbekistan, Masya Allah, tukang sapu nak di Uzbekistan tukang sapu, jeung artis Indonesia masih gelisan tukang sapu di Uzbek, bener cak Patriana, budak, aing geus ka Amerika, geus ka Jerman, geus ka Inggris, geus ka Prancis, ka Mesir cak alal cak ka Maroko, ieu lain ieu Uzbek, nya keur carita teh di Uzbekistan, ziarah ka Imam Bukhari, waduh, barang ka Uzbekistan cek nya pohara teh jelema, tukang sapu na bae. Tukang sapuna eta teh leuwih geulis dibatan artis Indonesia. Ih, karasep.
orang Uzbekistan pengen di Imam Bukhari kasep jasa. Nah, iya cerita iksir ya iksir. Tamang haji menyekelan ka iksir, haji ka Uzbekistan. Awewe nu sakitu garilista neuleuh Mang Haji. Mang Haji teh kadeulina kasep. Begitu kuari teu boga iksir, teu bawa iksir. Pan padahal mah kasep Mang Haji sakieu mah. Kasep. Tapi ku batur di pajar jore we heran ku lagi. Kurang ge padahal sakieu baca kasepnya. Tapi asal dibedakeun ieu kasep teh jeung jariji ceuk. Tah aya jariji asa ka. Nah, ieu kurang iksir. Kurang iksir. Supaya aya iksiran di awak kurang baca sholawat. Jadikeun awak kurang sebagai iksir. Cicing di mana bae kadeulna kasep, cicing di mana bae kadeulna ganteng. Ngahiji jeung saha bae panghebatna pangmencrangna bae. Jadikeun diri urang iksir. Pantak Kangjeng Nabi anta iksiru wa goli anta misbahus suduri. Sabaraha cenah kiai maca sholawat ulah loba-loba. Sapoe-sapeting 4444. Loba teuing. Gimana bung kasep benernya. Lamun awewe maca sholawat 4444 sapeting geus pokona mah lalaki mana nu teu kapincut bos mana nu teu kapincut pokona jelema neuleuh awewe eta si budak geulis amat kabeh nyebutkeun geulis bae iksir ya Allah ya Rabb. Ieu urang lanjut engke lantaran situasina ya insyaallah malam Kamis jangan kula basi pohonya iksir urang tutup ku doa. Doakeun panitia mudah-mudahan diberi panjang umur, diberi kekuatan, diberi tabah nyana kitu kene panitia pembangunan masjid, wakilna ge mudah-mudahan diberi kuat nyana rada muriangan bae kuari. Kadeulna jadi besar harapan, besar kahayang, tenaga eueuh. Ieu wakil. Nah eta nya kitu kene urang nu halal hadir di dieu mudah-mudahan jadi iksir kabeh, mudah-mudahan dihampura dosa urang, mudah-mudahan akhir hayat urang husnul khotimah. Allahu 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 Allah Allahu Allah la ilaha Jibril, Mikail, Israfil, Munkar wa Nakir, Rakib Atid, Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar wa Rakib Allahu Allahu Allah Allahu Allah la ilaha kahiji Nabi Adam kadua Nabi Idris katilu Nabi Nuh kaopat Nabi Hud kalima Nabi Saleh kagenep Nabi Ibrahim katujuh Nabi Lut kadalapan Nabi Ismail sambilan Nabi Ishaq 10 Nabi Yakub 11 Nabi Yusuf 12 Nabi Ayub 13 Nabi Syuaib 14 Nabi Harun 15 Nabi Musa 16 Nabi Ilyasa
17 Nabi Zulkifli, 18 Nabi Daud, 19 Sulaiman, 20 Nabi Ilyas, 2 hiji Nabi Yunus, 2 Nabi Zakaria, 2 Nabi Yahya, 2 Nabi Isa, 25 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moal aya deui nabi dugi ka poe, moal aya deui nabi dugi ka poe. Allahu 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 Allah Allahu Allah la ilaha. Jibril, Mikail, Israfil, Munkar wa Nakir, Raqib Atid. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar wa Nakir, Raqib. Allahu Allahu Allah Allahu Allah la ilaha kahiji nabi